baheula kamari aya hiji kiai ngaranna Kiai Haji Mas Abdurrahman nikah katurunan Banten ngaranna Siti Syafi'ah. Hasil perkawinan kiai eta tahun 1850 lahirlah seorang bayi di ngaranan Asnawi di Caringin. Lahir Asnawi hiji lahirna teh babari. Begitu lahir sehat gede dididik ku bapakna. Umur 12 tahun Asnawi talar Quran. Percis kos nu areh di dieu. Begitu erek dididik takhasus dina Al-Qur'ana kersani Gusti ramana dipundhut ku Gusti. Teu aya nu kaget sadayana ge lantaran Asnawi cerdasna luar biasa. Tapi ramah ti leuletik. Kos disapik we gitu tadi. Ramah nakadolo pan kurang jojotos. Kalau masalah aja beres tandingnya. Tah, digikeun ka umur 17 tahun, rencana bapana rek dipasantrenkeun ka Mekah dilaksanakeun. Masantren lah ka Mekah. Umur 17 tahun. Lamun masantren ka dieu ti Lampung geus asa jauh dibandingkeun jeung Asnawi Caringin nanaon. Lamun ti Garut ka dieu geus asa jauh bandingkeun jeung Syekh Nawawi jeung Syekh Asnawi ka Mekah umur 17 tahun. Lamun ti Jawa Timur masantren ka dieu lah can sakumaha tamat. Syekh Asnawi mah masantren umur 17 tahun ka Mekah. Boga guru 3. Hiji Ki Muthalib, nomor kedua na Kiai Abdul Hamid Al-Makki, nomor ketilu Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas. Dididik kutiluan ngan lantaran pendak sareng Ki Ahmad Khatib matos sepuh Ki Ahmad Khatibna 3 tahun dididik pupus Ki Ahmad Khatib can anggeus diajar ngaosna. Can Anggris diajar ngajina, can Anggris belajarna, lantaran indung ngarindu 3 tahun tita balik-balik, berarti 17 tambah 3 umur berapa? 20 tahun. Datanglah ka dieu, saenggeus datang ka dieu, lantaran zaman harita ma zaman heuit. Maka dipaksa ke rumah hayang dipaksa titah kawin. Ai mamang mapan hayang nu maksa. Bedana sakitu. Umur 20 tahun kawin. Saenggeus umur 20 tahun kawin, siap rek nyeun pondok pasantren. Tidinya aya Kiai Sohib di Mengger ceki Sohib teh Asnawi. Ulah kena-kena bisa ngaji, ulah kena-kena anjeun teh geus maher baca Qur'ana, ulah kena-kena anjeun teh geus di Mekah. Haji kuari erek magahan ngaji pondok pasantren malah lakona jauh ka ditu. Lain sakadar ngaji amil jurumiyah lantaran pondok pasantren maka ditu na teh kudu siap perang. Ulah makanya pondok terjadi dekian pondok padahal keistimewaan ilmu na geus terkenal di Mekah ge. Komo di urang mah lantaran diulah ku Kiai Sohib maka anjeunna nurut. Akhirna anjeunna datang ke Kiai. Saenggeus datang abdi bade dikumahakeun atuh.
Ari encan tapak maulah wani jadi kiai engkena sok kagoda ku pilkada eta kos kitu sih maseri bomong nyaho kisapik si asup ka pilkada teh awas ya geusan jadi besana ai jadi orang besi ngagugulukeun doang jadi bawa masalah ku kalau ngadukung jasa saja atuh sugan we beki bangkrut negara tah didinya dilanjutkeun ku Kiai Ahmad Sohib saenggeus tadi didik ternyata orenganan lain ngaji nu biasa ngaji alat bagus maher, ngaji tafsir bagus maher, ngaji Fathul Muin fikih dan lain sebagainya bagus maher. Berikut hadis selama 3 tahun di Mekah teh mundul luar biasa. Tapi ternyata aya hiji ilmu nu kudu dipigawe ku Asnawi di mana di Ciduhan ulah marah. Di mana ngaji ulah hayang duit cara kisapik tadi kakarak bisa wiridan ge geus 50 juta. Santri atah tawa kos kitu matuh nonjol-nonjol ke wiridan eueuh ti dituna santri mah zuhud dididik ku Ki Sohib cuman tetep begitu dididik can anggeus teu jadi dididik zikir teh jadi lantaran tarikan zikir teh macem-macem geus kanyahoan ku ahli zikirna ieu salah zikir teh nu kos ieu teh moal manjing ka jenting ribuan ge lantaran salah narik tah di dieu lah Ki Sohib tafakur ka Gusti coba atuh pangdatangkeun guru kuring ge ku guru deui jauh batu puguh di mana-mana na aya jelema pendek mana di denu pendek cik eta jelema teh mana Asnawi aya kita gade diuk anjeun diuk perep ditawajuhan beres selesai sampai kalatipah selesai khofina dan lain sebagainya bentak wirid ke keula cek Ki Sohib aya anjeun saha teu kudu nyaho henteu keula saha heula teu kudu nyaho kakarak make sumpah wallahi abdi deuk siap ngalaksanakeun naon nu di beat tadi ngan abdi hayang terang heula saha mamar teh abdi murid Ki Ahmad Khotib ngaranna Abdul Karim geus berangkat teh hibar ka Mekah teu dibere duitnya nama embungeun diwiridlah kuduaan lantaran istimewa guruna Masya Allah hanya 1 tahun eta Syekh Asnawi teh ya keistimewaanna kumaha kakarak umur 20 hiji berarti begitu Syekh Asnawi manteng jasa zikirna kaluar ti imah begitu kaluar ti imah ningali Baitullah kaget Syekh Asnawi kok ieu Baitullah katingali Ki Sohib guruna teu bisa ningali cek Syekh Asnawi Baitullah katingali mana tuh Baitullah mana teu kaciri coba supaya kaciri kumaha diusap ku Syekh Nawal ke Syekh Asnawi sarat bentak kaciri kula ge harita pernah jeung Ki Nurjaya bener ini serius mah ulah kaseriusan deuleu jay nah tuh deuleu mana teu kadeuleu diusap wih jauh cewek gitulah Asnawi umur 20 hiji tahun lantaran geus dididik sakitu istimewana balik ka imah boga pamajikan idinya bebeja ka pamajikan neng hampura kunaon
ieu memoal waka bisa ngaladenan heula karneng ai kitu lantaran ieu kakak boga pagawean 3 tahun deui kudu cicing di leuweung kira-kira kumaha cek mana ulah kakara 3 tahun 7-10 tahun tuh masalah lamun memang motifna ibadah baturai di dinya nya nama boga tempat di leuweung zikir sorangan bae pamajikan ditinggalkeun hari teh babaturan kula aya nu tas kawin teh bebeja pula geus kawin cenah tapi deuk ngaji bae terus baik-baik istimewa berarti berangkatnya pengantin anyar ka naon ka Garut belajar di ditu menang 3 poe lain ngaji ngalamu pas kisapik susu ka deuleu bae meureun teu kuat kunaon eta eueuh nu ngadidik jalan mohokeunana can nyaho lantaran can dijadikeun pilihan Allah hese atuh kajian kumaha ge lantaran urang titah ninggalkeun dunia sabenerna mah ulah resep ka dunia tapi can aya nu ngadidik cara ninggalkeun kumaha endahan meuli Fortuner Haji Jaya mah pan dititah ninggalkeun makhluk teh ulah resep ka makhluk lantaran nu ngadidik jalanna kumaha supaya ulah resep ka makhluk ternyata meuli HP ngadukung jadi tim sukses pilkada tolong teh Jaya belum jasa lembagaan sapidah jadi tim sukses lumayan cek ngena saban baneun kula mah banina kanyana doang kanu sejen mah tutama kuluh pa min babil alhadin sawa tah beres 3 tahun uzlah datang deui ka rumah kakarak diirinan Kiai Sohib ngizinan, sanggeus ngizinan, jol deui Ki Abdul Karim. Buat ceng pondok. Nyieun lah pondok. Di dinya lah terus ngawuruk Syekh Asnawi. Istimewa muridna di mana-mana. Terus lantaran zaman Belanda. Jadi jada di NTB ku Belanda. Loba santri, loba masyarakat lu datang Belanda nginteh. Wah, iya yang musuh aing cek Belanda. Jadi urang ulah aneh, lamun boga santri di musuhan. Ulah aneh. Tah, kumaha eta titik Abdul Karim bahasana ka Syekh Asnawi. Ceng sun sir kal wahsy. Jadilah anjeun seperti satok kesir. Sakitu doang amanat di guru torikoh. Sir kal wahsy. Maneh cicing kos hewan kesir. Lamun dideleukeun antum, lamun ditewak hese. Ditonton antum, lamun ditewak hese. Tah kuari kula dongeng eta teh percis kos guru kula di dieu. Kayak ngobrol jeung urang lalagaan, komo jeung kula mah uplekna luar biasa jeung nu sejen ge kitu kene. Ketika parojol bae datang lurah lumpat cenah. Teu bisa ditewak ya nya. Teu bisa. Keur ngobrol-ngobrol aya bae anu make seragaman saha itu camat bangunannya. Terus bae ngobrol ka jero nya nama aju eueuh deui di jero ka mana meureun. Wah, ieu sapi kesit ka jeung hukum aja ya. Hese nya mah aya RPP ge lumpat. Aya sasahabat ge lumpat, masya Allah, percis kuari muridna Ki Nur Jajak itu eta. Percis lumpatan bae ngan nama ka pendopo. Jadi tibalik itu mana teh si Jaya. Kublon-blon teh si budak. Iyalah. Kula mah tadi ceritakeun keistimewaan wasiat guru ka murid sirkal wahsy eta bae hiji dilaksanakeun ku Syekh Asnawi beuh pohara luar biasa. Nah di antara keistimewaan Syekh Asnawi dibere gelar Syekh ku guruna tadi nama Asnawi bae dibere gelar Syekh berarti tanda nyana teh geus siap jadi khalifah ditambahan deui Syekh Agung eta teh penambahan guru
Nah tahun 1883 ieu oyag-oyagan Merapi nah didinya lah Syekh Asnawi ningali ke arah Gunung Merapi saenggeusna ningali manehanana ngumpulkeun masyarakat sadaya masyarakat wayahna coba ieu menyilip kabeh ulah aya di dieu lamun percaya ka kula mangga lamun teu percaya mangga nu jelas kula mah da nyilip ka kaula jeung pamajikan keluarga jeung santri nyilip maka nyiliplah Syekh Asnawi ka kampung Muruy aya kampung Muruy tanyakeun Kaki Jamal kula ge teu pentingna di mana Muruy eta aya ge Buruy ima kampung Muruy di dinya nyana nyilip beserta keluarga jeung masyarakat berikut santrina andalawanginya Masya Allah didinya tanyana anu teu percaya malah si Asnawi kakara budak kamari dipercaya teu kebal tsunami modar kalau santarangan mantap mun Haji Jaya ngomong sih ada nya nama kebo bae di pojok beres Sudami turun deui kehendak dibangun deui pondok pesantren tadinya lah tahun 1893 berarti 10 tahun kemudian anjeunna rencana ngabangun masjid didukung ku seluruh masyarakat nyeun lah masjid nu kuari nu urang sok singgah teh dibangun tahun 1893 ngan beres pondasi kayu-kayuna teu layak dipake cek salah seorang di Lampung aya kayu gede jasa ngan hesen warna coba bebeja ke Asnawi bejakeun kitu ngobrol lah jeung si Asnawi cek si Asnawi Lampungna Lampung mana Lampung Selatan yuk urang ka ditu ayo diantarlah ku tokoh masyarakat bener eta tangkal kayu ku 10-an teu tangkep ku gede-gedena tangkal kayu cek Asnawi wahai kayu anjeun teh geus diragaji geus dikempakan tetep hese-hese leh batur ieu mah sakieu bae anjeun deuk dituar teh dikampak diragaji ieu mah lain jang nanaon jang masjid caringin sakitu bae eta mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah yuk urang balik kabeh kunaon atuh begitu balik tangkal kayu geus aya di basisir gitu teh Asnawi teh nu mantep urang di zarahan teh lain ngalawara saha nu mawa eta tangkal kayu sakitu gedena geus di basisir ditonton ku kabehan sageus ditonton cek si Asnawi teh kudu ditonton engke ge leumpang sorangan kacaringin atuh barali kabeh manusia kabeh masyarakat balik tangkal kayu geus aya dicaringin Masya Allah paingan ulah samarangan orang jadi kiai tah kudu kos kisapi kurang resep ya pas gitu jadi kiai asana bangun dek menang bete gitu orang gelut atunya awalnya nage lamun gelut mah dia cekcannya dia ngomong nggak diurame iya dinusupi mambung masih ele ngan diresep teger kadengin Masya Allah kaserta dia nama tayilah si Asnawi atuh diragajian jadilah tabalok-balok natel menang ti Lampung Selatan lempang sorangan nementak sing ade eta masjid eta dibere ilham ku Gusti Allah seperti eta bentukna ternyata horeng di luhur paranti musyawarah baik musyawarah jeung ulama nu hirup oge musyawarah jeung para ulama nu geus maraot jadi bisa musyawarah teh jeung ulama nu hirup oge jeung nu maot Haji Nur Jaya dipercis kos kisapik tadi musyawarah teh jeung kuntilanak jeung jumlah tinu maot teh geus sarua eta istimewa Masya Allah karim luar biasa itulah Syekh Asnawi keistimewaanana di antara keistimewaanana deui begitu Masjid Banten dek dibangun dimusyawarahkeun salah satu panitiana kudu Syekh Asnawi lantaran nyana pamajikanana jeung mitohana masih keneh keturunan ti Banten siap Syekh Asnawi jadi panitia ngarehab masjid Kesultanan Banten begitu siap nyana datang nekat
ulama mun masjid ieu can jadi moal kabalik ka caringin. Dibentuklah panitia sanes dibentuk terus mulai ngabangun masjid caringin, eueuh duit. Eueuh kayu hese nyana lalampahan deui ka Lampung ditanya, "Kiai, neangan duit batu ka Lampung mah moal manggih kudu ka Jakarta, neangan duit mah. Di Lampung mah mana aya duit? Ieu mah urang mah ngabutuhkeun dana, berarti kudu ka Jakarta besi mama boga channel-channel, besi mama boga kawau di Jakarta, mending ka Jakarta." Cek saya Asnawi cadu masjid kudu nyokot duit dibiayaan di Jakarta, duit haram. Maning ka Lampung ceknya saya aya terpercayaan kabehan masyarakat tapi nya nama indit ka Lampung ngaji di Lampung sanggeus ngaji ngabejakeun bahwa di Banten ngabangun masjid kekurangan dana kekurangan kayu na ieu mah besi dek milu mangga besi henteu ge doana bae ti harita langsung udunan eta teh di Lampung Selatan udunan cukup sakali bae cek saya Asnawi geus teu kudu 2 kali 3 kali geus hasil ieu duit kukula dek dibawa teu dihitung deui tama duit sapira duit Lampung balik ka Banten begitu dibuka godag teu mahi tah cek sapik tuh ka duit dewe kan tapi lain wirid tama pik karomah tama masyaallah luar biasa jadilah masjid tah eta ulama asok ngamati dina manqobah dina naon kitu manakibna istimewa amat embung nyokot duit di Jakarta padahal mun manehanana lalampahan ka Jakarta saucap nyata ngan nyana ngomong kos kitu cadu masjid wali masjid Banten kudu dibangun ku duit di Jakarta haram sama duitna maning ti Lampung urang mau jadi mun ka Lampung duit di mana tuh di Lampung urang Lampung ka dieu jangan duit kudu ka Lampung. Nah, balik jadilah masjid. Setelah jadi masjid, balik ka caringin, telila kadenge aya kahuruan. Di Lampung boga murid waktu manehanana ngajar di Lampung kahuruan. Eueuh nu nyahoeun nyana hungkul nu ningali. Eueuh nu ngadenge iwal ti manehanana. Turunlah nyana ka bak masjid nu handap tadi hareupeun masjid caringin aya bak. Ngadidinya turun kunyana disimbrekeun parum disimbrekeun 3 kali parum dicaringin anu disimbrehna nu parum di Lampung Masya Allah tah urang ge lamun bisa kos kitu tah istimewa kejadian-kejadian seperti di Irak kejadian-kejadian seperti di Libya bahkan kuari geus disiapkeun deui di Syria mah hayangeun jasa perang teh Iran mah geus tantangan bae ka Amerika lantaran terhina rarasaan diri na masing-masing ku ayana Amerika Prancis Inggris geus kahina terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acak-acakan sampai saat ieu geus ratusan urang Amerika nu pae moal waka eureun cek Amerika satungtung can kapanggih sutradara jeung bintang film peran utamana gantung tama datang ka kuari mantap di embargo deui kuari Iran ku Amerika seserian Iran di embargo deui kuari kamari geus puluhan tahun di embargo masalah kuari di embargo naon deui bae artina embargo nu kuari wa teu meunang aya nu meuli minyak ka Iran ternyata RRC ngabutuhkeun minyak mun hayang nyaho Gus Dur geus siap harita ndek nyimpen minyak di Merauke lain meuli simpenan kemudian silahkan jual ngan Allah belum menghendaki kaburu pupus Gus Dur kanyahoanana setelah maut mun harita kanyahoan kemudian dibabarengankeun kudu sejen saat ieu Indonesia geus hees di duit teh pokona Inur Jaya geus teu kudu ceramah ki duit can saat namanya. Nah, lamun kukula dicaritakeun keberadaan Indonesia kuari, urang bakal muringkak bulu. Bakal hayang ngawirid surat naon keur nu jago teh Nurja? Surat naon? Nu jago teh nya ngawirid kajagoan. Bahinis. Getih. Atuh teu ngamuridkeun gua.
nah iyalah lalakun geus teu kudu dicaritakeun anu jelas mah eta Syekh Nawawi berjuang anu luar biasa. Setelah eta lantaran masyarakat berbagai lapisan lain dari tokoh Islam bahkan Cina, bahkan Belanda, bahkan Jepang daratan ka manehanana. Jepang harita aneheun ka Syekh Asnawi loba keanehan-keanehan cuman kafir makos kitu dibalik ningali keanehan nyana jadi mata-mata akhirna ditangkeplah Syekh Asnawi di penjara Tanah Abang selama 1 tahun dioper ke Cianjur 3 tahun di penjara selama 3 tahun teh teu eureun nya nama beuki munajat ka Gusti Allah cak jana nikmat orang di penjara teh beuki nginahin ibadah teh sebab nu ngahalangan iwal ti diri bae jeung Gusti Allah ya karim bingungun Belanda ge lantaran seserian bae jeung keanehanana sok aya tamu di jero LP lobaan padahal dikunci ketika datang kadinya pengurusna dek ningali si surusup eueuh sorangan tidinya kaget wah asana ieu sekian lain jelema meureun cuma kudu dikeluarkeun bahaya yeuh itu wajah Asnawi. Nah boga anak ngaranna eta adalah Kiai Haji Abdul Hadi kemudian Kiai Haji Abdul Hadi dititipan kita neruskeun pasantren kemudian minantuna Kiai Haji Ahmad Khatib tah tidinya langsung manehanana dikaluarkeun sanggeusna dikaluarkeun terus nyana teh asup ka Hizbullah tah urang lamun nyaho dina mana kibda maca Abuya Cidahu asup ka Hizbullah seluruh santri asup ka Hizbullah saat eta dek melawan penjajah encan merdeka harita teh perang santri loba nu korban lain bae dicaringin diserang di Pandeglang lain bae ratus ribu nu kena bayonet para rakyat jadi syuhada tidinyalah di Ahmad Khatib bangkit yang melanjutkan perjuangan nah gancang cerita da bae lantaran singkuring malam minggu ieu mah dipotong-potong bae tahun 1800 kitu 90 tahun 1900 kitu 90 sabaraha eta tahun 993 pupus anjeunna dikuburlah didinya di Basisi disarahan kurang kabehan tahun sabaraha pupusna tu jelas mah umurna 87 tahun 87 tahun anjeunna pupus muridna di antarana di Tangerang loba ieu kula ngadongengkeun kitu sote hiji inget ka dieu ieu sir kalwahsi percis Abah Ucu teh kos kitu hese ditewak etalah mutiara anu dicekel ku Abah Ucu berarti mutiara anu terjadi di Syekh Asnawi Caring mantap kula nyaritakeun kitu lain sambarangan Abah Ucu teh kula ningali silsilahna waktu ngobrol ternyata turusna masih kana ka Syekh Asnawi geus urang ulah sambarangan hartina ulah sambarangan sanesna ngaji alat ngaji tafsir ngaji fikih dan lain sebagainya usul fikih ngaji kos kitu mah bisa pakai takabur mun aya jelema ngaji naon di ditu ngaji tafsir aing bisa kos kitu mah di ditu ngaji naon ngaji jamu jamu sapi jamu jawa mah geus dikumis di aing mah ditu ngaji mantek mantek mah dikewek jadi mual eureun pas sini lamun kolbuna henteu dieusian ku modal Asnawi lamun geus dieusian silih jungjung silih doakeun boro-boro kadenge juman kadenge samsia kadenge jamu jawame kadenge amil ge geus jadi mutiara dedet teuing nya teh yu urang babarengan nu bisa amil nu bisa jurumiyah nu bisa sorot nu bisa alfiah ulah sok pake takabur eusian kolbuna lantaran eta suatu anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala tingalilah ku ari ayeuna guru urang di dieu nyana bener-bener percis kos sapi kesit bae dideuleutkeun ku urang seserian nya diomay ku urang seserian dicekel ku lurah lompat dicekel ku camat lompat ya nama ku
kuari Kinurjaya ngangsong-ngangsong ke awak cenah murid jaringin Aisyah aduh Masya Allah Karim ulah seserian pukulannya aja gitu sakit baik diatur tisu guring ya bari jeung potong-potong padahal mah Syekh Nawawi Syekh Asnawi mun kukula dicaritakeun nyambung ka dieu insyaallah iraha waktu bakal apal guru tet